Renang eta teh tapi da pamarentah manyaangan ka urang nya. Alhamdulillah urang geus kabagean pan ka hiji teh nya. Ka hiji teh ya jeung bareng jeung maneh geuning. Maneh teh make rok anu pendek tan aya petugas pos. Ari maneh dibelikeun naon eta teh? Dibelikeun naon? Kumaha mah ya sangtut geus alogor. Aduh Gusti, aduh ampun teu kuat ngalakun muning mama. Anjing belang, anjing hidang, anjing koplok lalakina. Sangsara aing mah ditinggalkeun ku salaki teh Gusti. Ai usum kieu salaki teh mantog-mantog geus 3 bulan. Untung we pamarentah nyaheun ka rahayatna teh. Teu mah mane panggungan eueuh. Nyinen teu payu da aya mah meureunana ke usum kieu teh aduh. Linglung pokona mah linglung pokona geus haroream cicing teh Epina itu kan mah mal cicing di alam ieu teh ipina ka alam sari itu kan. Di alam sari mah nya sarua Eta jeung ulah baturnya kamarana baturnya arareueuh kamarana huy ini salarpi di saya teh biasana mah eueuh teh datang ayeuna teh datang sok usum kieu teh burit teh usum nyareuseuh kamarana nya ieu si sebulan ge eueuh nongho-nongho nya kamarana atuh ieu salaki teh mantog, duit teh gablek. Aduh, Gusti, nu aduh. Hai. Segantalin mame ya. Rek nyese. Sugan teh eueuh batur. Kami mah tadi sorangan di dieu. Ieu eueuh batur kan ngahalalang we di dieu. Da meuni ludeungan kitu. Ih, pan lain ludeungan deui, ieu pan ieu teh seuseun ngabeg-breg. Bari nangan lalakinya. Nya biasa we teh mah salakina pajar teh salaki. Ai maneh salaki geus datang encan. Boro-boro apaan ku corona teh. Si corona teh ni panjang-panjang nya si Covid-nya kumaha nya. Tapi ya ai maneh kaberen teh bantuan. Ya alhamdulillah geuningan aya sembako. Aya ti pamarentah anu ngabandungan urang. Da teh ge sarua kitu tah. Salaki teh untung harita ieu dibahanana ku kami ngan sakali. Make di bahanan segala ih nyari bahanan ai di ditu rek meuli ka saha maneh teh salaki kami mah nya kudu meuli boro-boro keur meuli nu kitu kami teh ngabahanan henteu nya rek geus saya nang sok balaringung aya namanya hari rup teh astagfirullah mama ku Covid mah poho ka sabun-sabun acan nya mah teh kabeli sabun teh kabeli henteu tah cenah kami nginjemkeun nya itu kan lamun nya sebareng maneh meuli bageannya da isukan teh yang ada yang mana kabagian deui bantuan ti pamarentah anu kadua nya untungnya urang aya Pak RT aya Pak RW nya balalager pamarentah teh nya ka presiden oge balager nya urang teh nya eta nyeuseun naon ieu mah nya baju budak baju budak entas main bal baju budak tuh tingali meuni laledok ya mana nya naon eta asal nyeuseun we dawe sabun nya matas nublagnya ya salaki eueuh teh sok nyeureuyeur hayangnya ningali salaki batur ulah bisi pi omongeun ieu da pi omongeun kumaha ieu teh da geus 3 bulan teh mah hayang we kitu mah hayang we teh mah kitu mah dah eta bisa ningali salaki batur datang teh meuni teh sarua sakapeung mah teh sok hayang init we da ini ka mana init gitu pajarkeun teh meureun cek batur teh abong corona kan ulah keluar imah ulah keluar imah ulah begini ayeuna mah ini ka kota ge kudu make maskernya lamun teu make masker teh sok ditewa ku Pol PP aya mah awas ulah teu masuk ka haja nya lamun ieu keluar teh tara make masker aya Pol PP da karasep
Oh, Aja. cek juga dah mama cenah gitunya. Sok atuh siap belah dinyaan kami belah. Ih, dasar halangan we. Aduh, jeung ni barerat nyeri kangkeng. Nyaina uang manggung mama. Tanah apaan eueuh kieu bararatal panggung ge kami mah. Di wayang aya 2 panggung geus bedog. 2 panggung. Di wayang teh panggungan biasa eueuh. Sok ngilu we adi mah Ngilu jeung saha? jeung si mamah bungsu. Oh, jeung si mama bungsu. Si Iha. Abang mamah rambai. Gabungna ge jeung mamah bungsu. Nana sekieu. Cenah cinta teh buta Iha usun. Urang barereskeun geus burit. Nek ngejo can ngejo di ieu teh. Lain aing ngejo jeung saongkos sorangan tadi di imah teh. Kapan jeung budak kami mah. Oh, jeung budak. Aya maneh jeung salaki. Di itu kan ini di Bandung. Kapan salah kita di Bandung? Teh lama di Jakarta gawena. Dagang. Dagang iya. Sarua salaki kami jadi itu dagang asong. Dagang. Dagang asong. Asong naon? Kanubes dagang asongan giribi. Pada ngewak beunang. Pada newak piraku meureun abus ka jero beus. Nyakeun bae ka badug batur meureun pada mepegan. Ari isukan ka mana? Isukan mah ece mah meureun. Moal ka mana? Moal ka mana? Lamun moal ka mana dicamper. Heeh. Rek mana isukan liar. Rek diadukeun jeung bagong. Si anjing. Tuh gitu. Ya misok inget ka salakinya. Ai geus kieu teh. Rek maresihkeun maneh. Lalieur. Liar kunaon deui atuh mama? Iya panggungan eueuh kami mah geus hayang ngageol-geol batur. Ngageol-geol salaki batur. Sok pantes ece mah. Ulah ngageol teuing. Apan cek ayeuna ramah lingkungan, Lin? Hah? Ramah lingkungan ulah ngageol teuing. Iya ai di Senin teu ngala duit teu bisa kitu mah, teu bisa ngageol-geol salaki batur mal menang duit. Kami mah. Heueuh nya ai lain ku kitu nya mun urang Covid corona mah nya. Urang bisa ngageol deui. Geus bisa ngageol deui urang teh heueuh cem ni badaringungnya sehirup. Ya jeung deungeun kejo jeung naon deungeunna. Ayeuna mah kumenang dahar oge ku alhamdulillah mama. Kan mah tadi ya Ini nu hese atuh teh dongko teh. kapan nyeri tuur geus kolot mah ieu. Nyeri tuur geus loba nu karasa. Pajarkeun teh usah laki tapi tuur nyeri. Buah-buah. Meuli. Ece mah ieu sok aya banar nya. Sok aya banar ka ieu mah nu ngaheureyan. Hanya sok diolo we ka ece teh. Ada Bubuhan usah laki. bubuhan eueuh salakikeun bae we nya. Nya Kamarian kitu mah meunangnya. Eta mah sok bersih-bersihkeun. Sok. Lalieur teh aya riweuh teh urang teh nya. Apan dia ge kami mah meuli sabun teh kabeuli. Heeh, karunya ka maneh kami mah ieu. Cenah maneh teh arek diserahkeun ku salaki maneh. Teuing gara-gara naon bu aya awewe sejen meureunan. Heeh. Padahal mah kurang kumaha urang teh pan disebut tage ece pulen. Heeh, atuh mah pasti pulang nya. Gusti ya Allah, bener. Heeh, da isa lalaki mah ece. Atoheun teu mantog teh. Laki. Heeh, salaki urang-urang mah atoheun teu mantog teh. Boa-boa. Ieu mah. Heeh, teh kami ge sok sieun kitu salalingku Di kota teh aya corona teh lain corona teh aya awewe. Ya heeh. Beres. Urang engke mah balik mah ieu urang sakar. Urang sakar pokona mah balik mah engke mah nya. Boa-boa. Hadeuna we ieu menang corona oge henteu cukup kitu tah. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah teh aral subahanya. Aya kene ayeuna geus narima encan nu ayeuna. Acan bejana mah cek edoh teh meunang cenah. Heuh. Sakitu leuwih beunghar ti urang teh teh. Ban ayeuna mah kan kudu kabeh. Oh kabeh. Kabeh kabagean Hampura. ayeuna mah. Hanas geus suudon kami teh ka pamarentah. Ya. Si oo. Heeh. Si oo anu lega pare anu lega sawah loba parena Oh anu sawana uplek-aplak. heeh menang mararenang eta teh tapi da pamarentah mah nyaahkeun ka urang nya. Alhamdulillah. Urang geus kabagean pen ka hiji teh nya. Ka hiji teh ya geuning bareng jeung maneh geuning. Maneh teh make rok anu pendek tan aya petugas pos. Ari mana dibelikeun naon eta teh? Dibelikeun naon? Kami mah ieu sangtut geus alogor. Ongko we salaki cangcut alagor anu pot cenah mah. Lain. Pararagat karetna sangtut. Ai disokerakeun mana mah ih. Heeh dasar atuh. Kami marek Urang ejo urang barali. hayu. Mengpeung budak eueuh dia teh ka dieu teh da sare budak teh. Sakarek ke umur budak teh 5 tahun ditinggalkeun ku bapana. Boga hadenge ayeuna bapana boga salingkuhan. Ya
Iya, dasar nasib maneh mah goreng. Teuing salaki kami yang bawa aktivitas nanggung tujuh. Sok rek mati kan heula mama. Geus kami mah geus merek kali gela anak ngareuy. Jeung meni lulus tuh teu mah ya. Ya Udah udah manggung deui we nya. Pak lu geus kolot teu payu meureunna. Rek balik wae nya. Rek balik mana mah kayaknya jalan ya. Kami mah Ayo mama ke mana jalan? Tadi ya kami mah deket. Ayo sudah bareng deui nya. Nya. Ayo dadah. Sampernya.